Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ngukut tuyul. Ayeuna kantun bagian anu ka tilunanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Eka Irpin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng ngukut tuyul bagian anu ka tiluna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Mun kita tadi atuh nyarita baturna si adun gitu meureun gancang di aku gasik dipariksa hayu atuh unggah sujang unggah bisi digulung begu di luar mayu Ceuk Ki Ase nitah Kajang Iman sangkan gancang unggah ka jero saung. Jang Iman teu kaleket manehna gancang unggah tuluy asup ka jero saung nuturkeun Ki Ase. Sok diugeula tah bisi rek nginum mah kadi nyicikeun tah sok Ceuk Ki Ase bari nyodorkeun kendi. Cek kendi dicekel tuluy caina dicicikeun kana cangkir awi regot diinum bangun anu hanaangnakeun. Sanggeus rengse reureus sakedeung bari rengse nginum jika katingalina geus seger. Pok Ki Ase tumanya ka semahna. Kela ari zilaing teh arek naon tujuan pangna datang ka dieu sujang Ceuk Ki Ase nanyana bari mencrong ka Jang Iman. Nya bade naon deui atuh Ki hoyong jiga adun we ayeuna mah ngeunah nyandang ngeunah nyanding loba pakaya babari usaha kitu tah Ki. Ceuk Jang Iman nemalanana bari tungkul. Ambe awak sajag kudu daek kalampahan jiga si adun nageus teu bisa balang ziar anu normal si lain teh pangna aya nurutan si adun Ceuk Ki Ase. Kantenan we usaha mah nuju abdi oge Ki nanging tos sabaraha sasi ieu dagang es teh parang keur sepi wae Ki. Ceuk Jang Iman ngajawab tur ngajelaskeun lantaran anak manehna datang ka eta patempatan.
kabeh oge moal ujug-ujug gadus ya teh kudu aya jalana cek Ki Ase nempasan caritan Jang Iman. Tungtung nama barabat we Jang Iman teh nyaritakeun kategenah hatena kudu jadi metohana. Dicaritakeun sacerewelena kabeh taya anu disumput salindungkeun. Tah kitu Ki, kuring mah rumasa jalma teu boga. Timiti gubrag ka alam dunia oge. Rumasa teu boga, jadi moal ngarumas timbang warit ku dunia mah. Ngan dari perih jeung nyeri hate mah sarua kuring oge jiga batur Ki. Cek Jang Iman mungkas caritaanana. Ngadengi kitu Ki Ase ngahulang tuluy unggut-unggutan pok nyarita deui. Ari eta anu jadi pilihan ilaing mah dewek moal bisa nyaram atawa ngaulag ngan dijanggalna dewek mah geus nyelingan sangkan ilaing nyiar kipayah dina jalan anu bener anu halal. Cek Ki Ase setengah ngelingan ka Jang Iman. Perkara eta mah keun dages jadi resiko keur kuring Ki. Muarek mangloh atawa nemblehkeun ka aki. Anu penting mah aki daek jadi cukang pikeun mentaskeun kahayang kuring Ki. Jang Iman nyarita ka Ki Ase. Hatena geus gilig teu galideur. Geus poek yen anu ayeuna keur dilakonan teh mangrupa pagawean anu dibendu ku Gusti anu Maha Suci. Gaduh ari lain geus siap nanggung sagalana mah. Dibejaan teu maneh ku si adun naon wae anu kudu dibawa jeung disiapkeun. Cek Ki Ase tumanya ka Jang Iman. Parantos lengkep sadayana oge Ki. Ngantun prakna we ieu mah. Cek Jang Iman nembalan tuluy ngaluar-luarkeun eusi kantongna anu minangka syarat anu kudu ditedunan samemeh manehna ngalakonan munjung. Sor kembang 7 rupa, minyak seungit jeung kueh pasar diasongkeun ka Ki Ase. Cekap sakieun teu Ki? Cek Jang Iman tumanya ka Ki Ase. Mahi sakurang nama bisa ditambah engke di imah kumane. Cek Ki Ase nembalan tuluy memeres jang sasajen. Geus kitu cekes Ki Ase ngahurungkeun lisong tuluy dipurulukan menyan. Haseup menyan mending ngaleun mulek ka ambeuna seungit ngadalingding. Katampo bibir Ki Ase tuluy kunyam-kunyam dua leungeunna sidakep dina harigu. Cik rada be dia diugda deket-deket adik-adik cek Ki Ase. Jang Iman gancang ngisad ka hareup sanggeus deukeut ragamang panon Jang Iman duanana diusap ku Ki Ase. Bray Jang Iman beunta. Ana barang ngareret ka sabudereunana katingali loba budak garundul kulitna bodas nyacas jiga meunang mupuran. Eta budak sirahna garundul eueuh buukan. Sawareh keur hareureuy jeung baturna, sawareh keur mencrong antep ka Jang Iman. As ceuk Jang Iman teu kebat sabab bibirna kaburu dibekem ku Ki Ase. Mondong ngujabkeun eta sia hayang malabur menang hese beleke ngondang sia teh cicing ulah as sia teh cek Ki Ase nyentak ka Jang Iman tuluy ngalepaskeun dampal leungeunna lalaunan tina bibir Jang Iman. Ki ieu teh tuyul teh ya sugan
cek Jang Iman bangun anu sieun keneh. Tuluy tuyul deuleu. Apanan si lain hayang boga nu kieu lain. Cek Ki Asih. Jang Iman unggul. Manehna rarat-raret deui. Ayeuna mah make gigi siksa garupa sabab cangcaya keneh anu dihareupeunana teh. Nah bener tuyul atawa ngan ukur tetempoan wungkul. Geus yakin ayeuna mah. Ieu teh tuyul bangsa dedemit deul. Pek geura bilian anu mana anu sakirana cocok geuri lain. Masalah harga mah bisa dibadamikeun pandeuri. Cek Ki Asih titah milih ka Jang Iman. Jang Iman diukna rada cengkat tuluy luak lieu rurat-raret nitenan sakabeh tuyul anu aya di dinya. Mahena mata luak lieu tayona mah neangan anu saha teh jeung manehna. Sanggeus lurat leret ka sakurut tuyul breh katempo. Aya saurang tuyul anu keur tungkul kalebah juru sagung. Tapi anehna teh anu ieu mah aya kunciran di tukangeun sirahna. Anu itu tuh kitu, nu itu. Cek Jang Iman bari nuduhkeun. Nyawe ilaing mah kanu getol ngala duit. Sok geura aranan anu halus ge laing bere aran. Cek Ki Asih nitah deui, nitah mere ngaran ka tuyul. Saha atunya ngaranna Ki? Kela-kela. Ngaran anu keur ngabandungan ieu dongeng wae kitu. Tapi da loba teuing jeung lolobana awewe di anu ngadengikeunana. Titi, wah dede, wah aah, wah tirdeah, ulah eta mah. Suhad mah kitu. Suhad mah pedah lahirna wanci subuh poe Ahad disaksian ku emak. Olil weki olil. Cek Jang Iman nyarita ka Ki Asih. Kumaha maneh we eta mah ngaranna. Sok coba gerawan gue lain. Cek Ki Asih. Ayeuna Ki gerawanana. Ayeuna pirah aku pageto mah deuleu sok gerowan. Cek Ki Asih ngadua kalian. Jang Iman narik napas panjang heula. Mahena ngagerawan weh kasih olil launan. Olil. Cek Jang Iman semu ngahareos sorana rada ngageleter kawas nama asa-asa keneh jeung bisi kadenge kuno maca. Kuno ngabandungan. Hayo kadituna diturutan terus si olilna dibawa. Atuh di antara tuyul anu keur ngagulung di dinya aya anu keur ngeluk tunggul di juru imah teh tangga halaunan breh katingali beungeutna eces irungna hampir rata jeung pipi liang irungna muni gede panona bolotot semu beureum halisna lenang eueuhan ceulina rebing nyungcung kaluhur bibirna ipis rada hideung. Jang Iman ampir-ampiran ngajerit ngan kaburu dicekal manten tak-takna ku Ki Asih bari ngantelkeun curug kana bibirna. Ulah rek kongang nyarida kitu bisi bondong. Riweuh ke ka sararea. Caduka kudu nyusulan ka karajaan tuyul mah. Geus ulah diomongkeun da geus buku sakitu buktina deuleu bangsa tuyul mah deuleu. Cek Ki Asih ngajentrekeun. Jang Iman unggeuh lalaunan. Tuluy sakali deui ngagerawan ngaran eta tuyul. Olil. Yap, kadi olil. Cek Jang Iman bari gugupai. Karek oge balem satu tas nyarita kitu teu kanyahoan mimitina. Si olil ngaradak guajleng, guabruk. Si olil langsung ngagajleng tuluy ngarontok ka Jang Iman. Manehna muntang kana beuheung Jang Iman
tuluy nyuman jika sonona budak kan jadi bapak. Bapak, 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 Cek si Olil bari tuluy naik kana tak-tak Jang Iman. Dina jero hatena mah Jang Iman sieun jeung ginggiapeun. Sok sieun tuluy ngakewewek we kana beuheungna eta si Olil teh. Ngan manehna teu wani ngadalakeun lantaran tadi cek Aki Ase oge bisi pundung cenah. tuh geni beni tuluy cumbu wae Jang. Perot. Cek Aki Ase tuluy ngahehe luhur handap. Nyaki Upami tos kieu kumaha salajengna Ki? Jang Iman tumanya bangun anu bingung. nyazog we titah turun ayeuna mah geus pasti eta si Olil teh bakal nurut ayeuna mah ka maneh Jang. Cek Ki Ase. Lil turun heula nya. Engke di imah rek kerimanya ulah di dieu. Imah keur namu bapana nya. Cek Jang Iman. Si Olil bangun anu ngarti kolosod we turun tina tak-tak Jang Iman. Tuluy diuk hareupeun Jang Iman anu ayeuna geus jadi nununganan. Sabaraha ieu teh abdi kada ngagantosan ti Olil teh Ki? Jang Iman nanyakeun harga si Olil ka Ki Ase. Rada mahal si eta mah, tapi gusabab maneh baturna si Adun aya diskon heulah ka maneh mah 250.000 we. Cek Ki Ase muka harga 250.000 zaman harita sarua jeung pangaji 25 juta zaman kiwari. Jang Iman teu kungsi nawar-nawar deui kurehel. Jang Iman ngaluarkeun duit tina kantongna, duit anu ti babaturanna teh geuning ti Jang Adun. Tuluy eta duit diasongkeun ka Ki Ase. Tah Ki 250.000 jejeg teu kurang teu leuwih Ki. Cek Jang Iman bari nyodorkeun duit ka hareupeun Ki Ase. Atuh puguh we tuyul anu keur ngarariung teh caruring hak ningali duit aya sagepokna. Lamun teu dijagaan ku Ki Ase mah jigana bahan pahibut eta tuyul jiga budak parebut duit sawer panganten. Nanaunan sia teh can waktuna sia kerek paheula-heula ngala duit mah lamun marane kabeh geus boga dudungan sewang-sewang ieu mah duit aing deuleu ali duit marane suga nu keur ngabandungan wae meni harezo ningali duit teh komo ayeuna rek lebaran can kabulit baju-baju acan bari un mere THR cicing ieu mah duit dewek sia tuyul. Cek Ki Ase bari pakupis leungeunna nyepretan tuyul anu rek nyarokot kana duit gepok. Atuh ganjangna carita mata batin Jang Iman geus ditutup deui ku Ki Ase. Ayeuna nu katingali ku Jang Iman ukur si Olil wungkul anu liana mah teu katembong kawas bihari. Tah nyerenkeun agi tuyul nanya ditarima ieu mas gawina 250.000. Cek Ki Ase. Katampi ku abdi Ki. Mugi we luyu jeung anu dipiharep ku abdi ye si Olil teh Ki. Cek Jang Iman nempas. Ngan kade bo da tuyul mah siga budak kudu bisa ngurus kudu bisa ngasuh utamana mah lamun geus kedul kudu daek nyusuan alusna mah kudu ku Sumedang. Disusuan kumaha Ki jeung Sumedang naon? Di pasihan susu ti warung atawa Sumedang kumaha Ki? Ya disusuan langsung ku jalema ari Sumedang teh maksud aki mah kudu ku susu anu medal segede gedang. Hah, emang aya kitu susu medal segede gedang? Aya ulah Broning Sumedang aya deui Surabaya. Naon Ki Surabaya? Susu badag-radag aya. Aki aya wae. Lain aya wae. Da lain
lain dengan ukur Surabaya aya deui Sulawesi. Naon taki Sulawesi? Susu lepet gazizi. Si Aki Aya deui teh ki aya naon taki? Sulaiman. Naon Sulaiman? Susu lepet tapi nyaman. Ih anu bener ki kumaha teh disusun ku jelema ki? Ih aya ku enteng atuh gitu mah ku jelema nya kudu tina pinareup langsung atuh eta mah ulah ku SGM ulah ku laktogen komo ku susu ucing mah eta mah wayana we kudu ku susu pamajikan maneh sujaan atawati pamajikan sawe lah ku maneh dituduhkeun anu penting mah kudu susu jelema kudu liwat pinareup-areup. Cek ya saya ngajelaskeun ka Kang Iman. Jang Iman ngagebeg barang ngadenge katerangan ti Ki Ase sambil kitu. Sajongjongan mah manehna ngahulang. Sabu ngarasa bingung kudu disisukeun ka saha piaraan manehna engke. Lamun disisukeun ka nyiina pamajikanana sanggeuk teh teuing kudu aplusan mah sabeula sewang atawa sakali ewang jeung si Olil. Disusukeun kanu keur ngabandungan dongeng tapi karunya kuriak kabogoh atawa salakina ngamuk ka uing kitu cek pamikiran Jang Iman. Geus aya irongan tapi disusukeun ka sasana aya eueuh rek disuanana cek Ki Ase nanya ka Leandaria. Perkara eta mah bade diemutan heula we atawa engkin diemutanna di lembur ki cek Jang Iman nembalan semunu bingung kene. Karab kumsi eta mah kumazia we ngan kade ulah nepi kan teu disusukeun si Olil teh sabab bakal bundung lamun teu disusukeun ka jelema teh tangtuna bakal nyilakakeun ka sararea ka dituna teh cek Ki Ase papadon ka Jang Iman. Gancangna carita wanci peuting geus kasilih ku datangna mangsa isu. Jang Iman anu geus tatantatan rek balik deui ka imahna harita keur meresan babawaanana. Sanggeus rengse manehna amitan ka Ki Ase. Ku Ki Ase dicurungkeun tapi samemehna diamanatan. Yen lamun ngingut tuyul cenah ulah sok ambek-ambekan sabab bisi majarkeun ambek kasih tuyulna. Atuh gancangna carita Jang Iman geus balik ninggalkeun leuweung tutupan tempatna Ki Ase ngancrep. Ayeuna manehna geus maju balik ngaliwatan sabaraha lembur jeung pasir. Antukna mah jauh teu burung datang. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Harita Jang Iman nepi ka lemburna. Ningali salakina datang, nyiina bangun anu marah ma ibunga. Sabab manehna mah nyangka yen Jang Iman teh geus nepungan baturna anu aya di dayeuh. Ai, geuning tos mulang deui ka. Cek nyiina tuluy ngabageakeun Jang Iman anu luut leet ku kesang. Nyanyi ieu pangampihankeun kantong akangnya ka kamar terus pangmawakeun cai ka dieu teu kuat hanaang ieu akang teh cek Jang Iman ngasongkeun kantong tuluy diuk satengah ngagejretkeun maneh tayohna mah ngarasa lungse anu lain heureuy. Nya Kang antosan sakadapnya Kang cek nyiina nampanan kantong tuluy ngoloyong ka kamar laju ka dapur pikeun nyokot cai. Sabot nyiina ka dapur nyokot cai Jang Iman geus sare ngagebra. Kawantu perjalanan nu sakitu jauhna jabangan ukur di sorang ku nikreuh leumpang. Geuning malah kulem atuh Kang. Aing rek digeuingkeun karunya. Katingalina jiga anu capek kitu geuning salaki aing teh. Keun we heula ah. Di mana geus lilir rek sakalian di titadahar. Cek nyiina ngagarentes dina jero dada. Sok atuh teko teh ditunda dina luhureun meja.
manehna mah ngoloyong di WK pipir majar teh rek neang toke anu disadawai. Duka sabar halila jang iman sarena ngan anu jelas manehna kahudangkeun ku sora toke jeung sora adan ti masjid. Atuh kulisik jang iman ngulisik ret nempo kana jam tetela jam nuduhkeun jam 3:30 ret kagigir tetela usaha saha jang iman tuluy nguliat bangunan anu nikmat nalika keur kuliah kurunyung nyiina ngurunyung bijil ti dapur bari ngelek boboko sangu tuluy ditunda dina meja. Kacai heula tuh Kang, mungkin urang tuang sasarangan Kang. Cek nyiina ngajurungkeun salakina sangkan gerak kacai. Kuniang jang iman hudang tuluy nangtung. Manehna gancang ngoloyor ka tukang muruka sumur timba. Terus nimba ngeusian jolang. Laju mandi gujubar. Rengse mandi jang iman muru ka tempat abdas ngan nalika rek muka cocok kokocoran wadah cai duka kunaon punduk jang iman karasa berat kawas aya anu nindihan. Jang iman hampir-hampiran ngadeprak lamun teu muntang kana karembeng mah. Ai kunaon di aing teh asa berat kieu geuning awak dumeh geus lempang jauh kitu ieu tuur karasana meni leuleus nalayeun kieu. Cek jang iman jadi ngomong sorangan. Antuk nama jang iman teu jadi abdasna. Manehna ngagedig asup ka imah, laju ka kamar terus di baju. Telila jang iman di jero kamarna, rengs di baju oge manehna tuluy kaluar deui. Di luar ka sampak nyiina keur nyuk sangu kana piring, tuluy diasongkeun ka jang iman. Iya Kang, sok gerak calik. Kieu ayana we nya Kang. Artos pamasihan ti Akang kamari dianggo mese rencang sangu sakieu buktosna Kang. Cek nyiina nyarita ka salakina. Tadi enjing di teang kumaha nya wios sakieu oge. Da emang keur meuli dengan sangu katut jala jajan barudak matak nya matak nendeuna duit oge nya kamanari barudak nyi geuning areueuh. Cek jang iman bari rateret neangan anakna. Tadi enjing teh disusulan ku si emak cenah rek diajak ka pasar dugi kadanget ayeuna teu acan bol marulang keneh geuning. Cek nyiina nembalan bari nyicikeun cai nginum jeung salakina. Baru emak aya ka dieu kitu nyi. Cek iman mencerong ka ina. Nya Kang. Cek nyiina nembalan pondok. Keur pogot dahar rentang-rentang ti kajauhan katingali. Budakna jang iman datang digiringkeun ku nini katut akina. Nampa budakna jeung mitohan daratan atuh jang iman curinghak. Duh ingat radio butut penyiar bola datang deui euy. Aduh aya wabah ya. Cek jang iman ngagerentes na jero hatena. Srog barudak jeung nini katut akina nepi ka imah tuluy ngalacat unggah. No atuh karek oge cat ngalacat unggah ka tepas. Ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.